Jukut hararejo. Aduh, paranas ieu titah ngarit dik. Titah ngarit ke si emak. Asana po si Pace, oi. Nu bieu ngarit lain. Heeh, jiga nang mah. Bisa baruan atuh. Cek. 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 Sah, abdi teh anu ngagorwan. Gana sagoblok. Tadi heula sakodong. Radio we. Naon si goblok teh ngagoran aing. Rumah aing goblok. Nu ngarit-ngarit aing nu domah-domah aing. Boba direunahan domana ge ku sia cek. Oh no. Goblok bari sia. Gas ya, ayo orang ulin. Ayo naik. Ayo tuh. Goblok teh ditinggalkeun. Duh bujur aing mending jadi deuleukeun ku aing gedek beli motor. Nah, sia bule ngeganengkeun ngarewankeun era ku batur ka jero. Beuneuh atuh jukut mah. Nongna di dieu. Era mah teh bebaung ku tatangga. Diuk ditu tuh, para penemu. Duh, hayam itu goblok dari dieu. Ya, jelema teu boga jeung hayam jeung naon. Ngampi gitu. Ya yang naon sih teh Pace babaung. Hayang motor. Beri ke si Pudin ditinggalkeun. Tuh kumaha paning teu boga duit, da mah aya 2 siki. Pira kurek di kana motorkeun. Siki ari mana teh cek. Nyenyeu atuh ka Haji Ako. Oh nu sok ngarentenkeun teh lain. Heeh. Wah, yuk atuh kita orang cobaan kali itu nya. Jeung emak kali itu. Iya lain cek macam cek. Kayak atuh dia merek. 3 juta mah. Duh, si Bebe kangen tadi ningali fotonya we dikumpul aja nama. Aing geus 3 bulan ditinggalkeun ku si Bebe teh. Manti seueur kieu jadi mah. Dahar sorangan, nyangu sorangan, nyeuseul sorangan, tangsan malayar di teh. Gerak ku aing didatangan ka imah nama. Hiji-hiji. Waalaikumsalam. Sok ka jero. Anjing kita aja teh kasar kieu goblok gue. Ini karpet foto. Oh no. Damang Pak Haji. Cager, naik naon mah dia? Oh nyata kieu teh Pak Haji. Kayak Priyogi abi teh. Aya naon? Bade namut artos. Iya pasti semua kali si bule mah yang motor aduh. Aya ieu teh mah duit teh loba.
2 lemari. Aduh, kalau pisan kayak gitu mah. Dek nginjem duit sabaraha, Mak? Nyata itu 3 juta nah Pak Haji. 3 juta. Aya duit mah, Mak. Tolak. Ngan meureun kieu gitu mah mayarna. Nginjem 3 juta, mayar 5 juta. Kumaha sanggup teu? Nah, saku gede-gede teuing Pak Haji bungana. Nah, nih boleh. Gede nih bunga naonnya 5 juta gitu. Kumaha tuh mak? Leres eta sakitu Pak Haji. Pan mah ayeuna mah keur usum gini. Pinjam duit sakieu dibayar sejuta kieu. Kumaha mah sanggup teu mayarna? Terus sangem abi tadi sakitu mah. Sabodo eta mah daek syukur teu paduli mun teu daek mah mantap. Gitu. Ada orang mantau ge yuk. Kembali Haji kurun kieu. Rasa salaman Pak Haji kieu Mas. Ngelawan Haji dikusruk tas ya. Ngeganggu wae tinggalan keur ngelamunkeun si Yayang Bebek. Iraha balik nya si Yayang Bebek. Sugana sabulan 5 balik. Nama rek ngopi heula Jangan, ayo gitu. Dah, cek aing oge. Koret haji eta mah, ulah yang minjem duit ka haji eta. Rentenir, segala di bungaan. Nges ya doma ini mah. Tukerkeun kana motor lah, sama Ugut. Heeh tuh mak. Ada kemang obat sugan we aya motor nu alus sedikit ukuran jeung doma. Genah aing rek. Jadi ge. Bedo hidup teh sakit ga geus alhamdulillah. Tenang hati teh. Daripada koruptor. Loba mobil baharta ge moal tenang. Kieu ieu. Ayo aing di denong ke mana teh? Oh no. Denong. Bebe. Genyi. Nah, ada tuh hari ayam yang kegeruan wae. Dede salik kieu, Beb. Aduh, eta ini hari ayam. Tiraha eta rene. Kamari pan ku ayam ninganan eta. Kamari mah di ieu lagi pira geus kitu deui. Teu ya rabus angin teh naon eta hari ayam. Anak jin eta mah Bebek. Asok kitu anak sorangan teh. Ieu tir nyewa kieu nih sukuna bae teh. Kembar sih nama kembar ya teh ya. Aduh, ripuh ya. Dia susu teh hargas. Geus Sekolah kolot cari waktuna. Kumaha Beb itu loh. Udah aku hakaneun itu. Ya kanin kumaha gawe tara itu dah. Ban kemarin nih aya kene cocorot mak Nin. Rangginang mak Ocih. Aya kene sama itu. Akan geus alpon Sibuk. Loh. Ya bos. Saya mah deh. Dekat saja. Bade kemang ogot. Masuk. Saha ngaran teh Jam? Pace. Oh, dek naon ka dia? Neneangan motor. Ayo motor mah loba, boga di sabaraha. Di syukuran jeung doma 2. Loba 2. Jalumpul. Aya itu teh motor teh Jam. Kayak orang ngilikan motornya. Mama mah kayak itu cecewok. Oh sial dia Nah, motor mah aya. Dia masih denok ya mah. Pakai apa mah? Sok pilihan motor mana aja.
Masa imangnya jeung doma dua. Yang halus-halus. Kalau iya ya, berangkat ya mah. Biber dikasih deh. Oh iya mah. Atuh nu ecereug we doma dua hayang eta. Genep eta mah domana ge. Dua mah iya we ya. Iya. Iya mah jang, geus aya ngaranna ieu. Di Marco ieu ngaranna. Yang tadi kabur gas ieu mah sok biber. Dedek mah kan amang yang domana ya. Di mana domana? Dinya Baik gampang domana mah lah. Motor nama bisa di bawah lah we baik. Geus bisa kana motor. can mah. Atuh encan mah dek kumaha ngagubugna meureun buat teh. Dorong we. Bae dorong mah itulah. Yang kade ieu mah nya. Heeh. Iya mah sok kabur gas. Kade ieu mah. Geus 3 bulan si bebek ninggalkeun aing. Mani si Is. Si Isa. Oh iya sen. Cik aing ge naon saya teh bule.